Aduh ampun, zaman kiwari aing meniliur, zaman kiwari di pikiran bisa gaya lupa, ampun aing mikiran untuk pararungku pari jeung mikiran nu jadi minantu marah panjang ke anak aing pikir-pikir nah stres aing teh jeung pamajikan jadi mere jeung ieu jeung kopi di kopinya ulu tapi teh naon anu penting ngeuna di ulu bapak ya ampun aya kulit mah mari jeung ujud jeung balong dia mah di mana di menang jongkong teh dasar we ieu terus tunjung boga minantu teh asa kabina-bina pindah jeung mere cemplong mere duki hese disedot jeung komong ampun aing jeung pamajikan aing kumana manehna ini kali olah aduh ampun ye kali aya pe obrolan ieu apa ya pe obrolan kanyane naon teh heula daguan heula sakit ya kagok keur masak kuring ieu ampun aing lupuk bari jeung sak ieu bari jeung meunang nganyuk teh walu ieu kana si raja jedudahan mari jangan lupa mari jangan tidak coba poe ieu kemana jeung si manehna teh ieu manehna melihara hese teuing di keluan busa laki teh bicara keur barang pencana segala hayang bari jeung aya jeung lieu dia aya pamenta pamajikan kudu setuju banyak pamenta jeung hayang sapatu roda ampun dasar laki-laki terus tunjung madak bekeun aing hayang boga sapatu roda puguh mah nya kan jadi minantu teh cenah boga roda kitu manehara hese teuing di keluan ku aing teh ieu tidak di geruan boga wokan bekeun lapura mani sakola saya dijaga ku salaki teh tokoh arayang oh nya masa kieu nyambal kitu jeung dak cengek deum asa kurang lada kita teh kumaha nya kitu kieu ku aing kudu piraku ya ku urang kudu dibere jeung sireum hideung soalnya piraku kudu dibere jeung sireum hideung da keur dasar wae meureun ya lada kitu mesti da aduh aing salak jeung gogor lawokan bae teh lah daguan lah ieu ampun jeung ieu teh ampun ampun aing heuh ampun boga salak teh meni asa gadeng ieu aya naon teh heula teh sakudeung ieu ampun aing mah maneh geus datang teh sok aya duduk yuk ulah sok aya rese teuing aing ampun aya naon sakit kalau wae kuring pan apa ieu nyana tak dititah masak ka kuring mah jeung titah nyambel ulah sok loba teh mau bawokan era ku batur mata ieu ayeuna naon teh ulah sok bawokan enak lain nyanehna geus ngadenge acan minantu urang teh aya beja aya carita ku tetangga urang ngajarkeun deui geus lupa-lupa ngomongkeun kaki loba hutang loba kan itu kieu pang-pangna kana bang keliling ieu ngadengkeun hal sok coba pikirkeun ku teh manehna elektris lieur kumaha urang jadi kolotna manehna si maman teh ieu pagawean teh molor kumaha rek jangkeun malaban anak jadi pamajikanana atuh anggar eta urang keneh ampun nu jadi anak teh di saduana jadi minantu terus tujuh pisan kumaha jakeun malaban jakeun anak pamajikan anak anak urang atuh ampun aya wae sakit ulah sok didengekeun bajak pisan eta teh ieu eta mah kosi eta mah nu ngewang anak urang nya geus sakit tong loba didenge ayeuna mah bari jangan deh jadi sah bari naon ge bari naon teh sok asa aja lepok wae
Intinya ayeuna teh masuk gede ambek era aku batu geus urang teh yo. Geus kolot ela ngejadiin tusuk. Heueuh nya ngadenge beja di batul. Minantu urang teh yo si Maman teh pagawean teh ukur molor jadi tukang molor. Beja jeung carita di paditu ti ka dieu matak lieur ka akrina ge yo. Komo aki nu ngabelaan kasebutna anak urang. Pagawean digawe ti leutik teh engkek-engkek ayeuna geus gede. Biar aku rek diparaban ku molor wae ya. Ayeuna mah narimakeun ka nasib wae meureun ka anak urang. Da meureun geus kitu nasibna eta mah yeuh. Da meureun kasebutna teh nu jadi salakina haile teu hayang nyenangkeun ka anak urang. Ayeuna mah geus puguh. Mahakeun we nasibna kumaha teh kaharupna ayeuna mah sakit. Ulah sok loba teuing hayang didinya hayang jarting. Darah tinggi gitu. Cambos ayeuna mah kieu wae nih. Urang tungguan si Maman ka dieu datang sayeuna. Da ayeuna urang ngobrol wae duaan moal jalang tungtung dari batin tanyakeun ka menantu urang. Nyata si Maman kitu, heeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sah. Abdi bah. Gening maneh datang ka dieu Maman. Sok ka dieu ka jero aja. Yuk dulu kebenaran. Panjang beuheung Hampura lain panjang beuheung. Panjang umur maneh ka dieu datang nih ka dieu. Sok aja ka kali ke diomongkeun ye. Wah teh jeung sini nih teh sok aja ka dieu. Yuk deh sok. Pun beneran pisan ku aing diomongkeun teh aya datang maneh ka dieu. Sok yuk deh tah. Sok ngobrol jeung aki dieu. Dia ngobrol. Alhamdulillah bisa saya kemajuan. Cageun euy. Alhamdulillah bah. Semulihna bah. Mulai cageun mah. Mulai nambah teh yeuh aya beja aya carita jeung sini di tetangga. Nanya ieu mana le ka maneh mamanya. Heeh. Oh mah ieu mah kasebutna aki anu sabage nyaeta na kolot maneh. Kudu kewajiban anu ngalang-ngalang jadi kolot mah nanya kan jadi anak. Ya. Heeh gitu. Benar lain teh jadi tukang molor. Bener bah. Alhamdulillah ya kemajuan bah. Terus tunjung sa teh mikir. Zaman kieu wali sa terek malaban anak pamajikan kumaha. Pagawean jadi tukang molor. Hok mikir ku otak lain ku sagala rupa teh yo. Kumaha rek bisa jadi malaban jeung nyenangkeun ka anak pamajikan. Geus tunjung sa. Bener bah, teh salah eta carita teh bah beja jeung carita tinu sajen teh. Tapi abah ulah sok salah hati atuh bah. Ai hatina molor teh naon lain mau abdi tukang sare atuh bah. Molor teh singkatan. Ya eta singkatan teh molen telur. Tah ieu contona bah bisik hayang apa mah. Ulah sok salah hati ayeuna naon teh. Tah ieu nu kieu bah. Abdi kebenaran memawa ieu contona bah. Tah geuning bah molen telur teh nyaeta nu kieu tah bah tah disebutkeun molor teh tah nu kieu bah ieu teh jadi bahana nu kieu bah tah dasarna tina endog apa endog bah endog teh nya telur teh ya kitu bah ulah salah harti Baru oh tukang molor teh geuningan nyaeta kue molor geuning ini. Aduh ampun geuning kieu jadi anu jelema pelet teh yeuh. Ampun. Aduh. Nya sok yang doakeun maneh sing ducung sing bisa harapan nu jadi anak pamajikan. Hampura aing ngarangan geus kolot mah yeuh. Sok didoakeun sing berhasilnya. Syukur alhamdulillah ya Allah. Geuningan. Sesangkaan ngaran-ngaran nyangkaan gitu. nyata
atos satu balah dah hari dijelaskan atos saya nama saya salah paham abdi bade pamit dah itu kembar itu dagangan masih kena ayah setik deui bah lumayan lah jangan ayah yang meuli udun atuh kitunya bah lakeun ya bah sing hasil kitunya anu dikemas dua abdi heueuh Jung arek usaha mah didoakeun sing hasil dipamaksa jeung pikahayang ka beuneunya salah iya boga menantu teh pilihan urang teh kita salah laki ngurus tunjuk alhamdulillah boga menantu teh ieu teh salah